maghrib di aing mah. Acul udang can ya budak teh. Tiga budak teh kos sama sareken gitu irung-irungna acan. Aing ini kebiasaan neglor. Cul, udang, cul. Asar teh salat, maghrib teh salat di wae sia hudang. Di banyak kucai ku aing sia. Pokon sia wae. Budak digelor malah jadi sebor ku aing. Oke. Tuyuk sugan. Asar teh salat. Maghrib mah salat juga budak. Digelor. Pinuhan ku aing. Wah, iya. Pakai tiga lah. Banjur ku aing. Iya ku aing kopen sia. Diguyur ku aing saember. Ieu budak sia di banyak kucai ku aing sia. Ah, sia hakan sia. Hakan parek kamu tuh. Udang sia. Pana naon aya ngabajut teh meni kos. Panangan wae salat maghrib. Atulah ngabajut kieu, Pak. Atuh gelor-gelor teh sing samping ya. Mas itu. Iya, ada mah minggat urang palah. Coba meni Nek kedul tuh sia mah. Lain meni manusiawina. Nek kedul nih. Gelor molor teh. Cai salat naon teh sia. Aing meni mantog lah aing di imah. Boga kolot aing meni pedi-pedina ka aing udakeun molor ge masalah ieu kuat nyebor pake cai ka aing. Ieu ka manusiawian aing. Jadi hate aing lah. Sampai ningali aing balik aing. Bener aing di hate aing. Tog aing imah. Aing mah boga anak teh meni gelor molor teh. Salat kita ngarit embung. Ngopi heula aing teh pusing boga anak sih. Tog aing imah. Pakai lu sapu sia. Aman. Aing lah aing situ dianggap aing. Oh, aingnya tempat molor we mending lah aing di mana ieu. Wah, teras ieu rumah aing di molor lah. Oh, imah. Pas nama euy jelema nih. Duh. Masuk angin deh ieu. Oh, video ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gelok kan sih itu pengen selalu kan angkat itu molorna iya Dul hei siapa menikos gembel goblok terus kebomor teh kenapa ini aja mana ya? Segar di sisi main. Saya nu rame di main sananya. Kok? Anu sare di main. Mageo sudah. Bangsa. Mageo sih gini wae. Sih dia mati dulu dong bener. Aku bisa kuain ke dia.
Udang sa. Ah si. Anak panggerong juga ini ya. Ayo mah mamang lain. Si anak panggerong lain. Oh. Ayo mah mamang lain. Oh iya mah aing. Rotinya mah mamang. Kunaon tuh aing di main. Lain itu gara-gara aku ingin goblok kolot emang. Waktu sehari kok disebel makanya ninggal tuh sehari di dia. Siap nih meureun. Nah, Badung. buru-buru Badung Kunaon? pugu gitu. Waktu sehari kesel orang makanya. Panggerong, mang urang mah kitu nih sifatnya. Emang kos gitu, mau di Bandung anak seorang lain kia. Lain harus sebut gambe mainan. Kudu dong poin bere gambe Kudu jodoh. nama enak pangangankeun awewe ku sia kayak bageur teh. Wah, tujuan mah harita kita budak jailan bere budak sangka awewe. Urang nu Oh sia enak balik we. orang baliknya. Sing tangan nu pas sia. Urang mah dia mah. Wah. Beurang dengan aing mah bisa coba ah. Adat teh nya. Penting. Mana di si Acul teh? Pundung sugan. Gara-gara diguyur ku cai ko yang sa ember. Aing. Aing mah. Tangan ko ah. Jada-jada oge pan anak aing teh. Ah, aing nanya ke dia pegawai penarikan 1.000. Assalamualaikum. Salam. Nah, ada itu mah. Urang tanyakan pegawai. Gimana? Ulah we, jangan si Acul we. Gampang, orang gak heula tuh orang tuh buka duit tuh orang atuh jeung malam mingguan. Yang besar tuh. Ya. Heeh. Tapi ke tangan si Acul masalahna penting. Molor-molorna ku aing bayu maghrib teh. Oke naon baju. Cai saya ber. Astagfirullahaladzim. Terus saya nawa ya nasi jual. Tapi enggak mana gua budak teh. Oke, emang geus beres. Banyak sih. Paling bantu neangan. Oke, aing nanti lah we nya. Aing mau bawa batunya Mang ya. Oh. Siap. Duh. Aing motor mati yo. Mbah, baik ah. Oh motor we. Motor jadul kumbah. Motor jadul kumbah. Wah ya wah itu meureun. Lu arek mah. Motor jadul mah museumkeun ulah dicuci gimana sih ya? Geus main. Bara duit. Eta bare eta. Motor sebu. Ada sih saja lumayan kan panglaris aing ge. Meskipun motor jadul. Gangguan ya. Segala motor jadul sederhana di kumbah atuh pohona cangak mah mun lain panglaris mah modal lumayan dah pada aing panglaris dengan ugelis Orang si Acul di mana gua? Pundungannya. Saya itu, saya awewe geulis aing. Ampurkeun ah. Ah, daripada di imah mending ke sawah wae lah. Saha gitu ya. Geulis aing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Neng, kemana Ku gelis eta. Ampurkeun ku aing ah. Neng. Kemana? Di kebon bae urang mah. Tadi gegel bancet gitu. Atuh moal ieu. Kita ulin ka mall juga awewe batur. Kalau ulin di dieu arah rateul atuh. Ah, kamu wae bosan mendingan wae di sawah tiis. Gua tuh daripada nangtung ngobrol mendingan diuk yuk. Aya tuh mah.
Asli dia. Sanes abi mah karak pindahan. Oh, petesan karak ningali. Nya. Sigana ieu panas hayang minum es. Lagi pasar kan? Nya sok mangga ge. Ya unggus satu. Tungguan di dia nya. Nya. Itu nih bahan manuk. Aja. Nya tos jadinya tah panggil awewe geulis. Mana? Tawa. Ah, geus lohor nih maksudnya teh. Ngomong-ngomong Mang Berong ke mana ya? Istirahat heula ya. Cuman saya jual teh. Gampang. Ah, insya Allah lapar tuh. Mang Berong ke mana ya? Lingkungan istirahat. Lumpangan lain. Bentar. Mana ya? Molor kudu aing. Itu ayam nulis tuh. Sekarang itu nya paling penting bisa jadi kebogoai. Neng karena ini neng. Tercalik bae. Oh, Sugante karena Sugante kerningali sawah soalnya pemandangannya indah ya. Calik kajen teh neng. Nuhun. Nuhunnya neng, aduh. Nya sami. Neng karena di dia di sawah soranganan. Keur diuk we ke kenempokeun sawah anu indah. Itu biasanya kan nemen awe-awe gaul mah kan kulina di mall, mun teu di mana nongkrongna. Kok ieu mah di sawah sih resep. Ka pemandangan nu indah apa nih? Di mall mah bosen mending ka sawah wae adem. Oh, itu soalnya pemandangan sawah teh kos neng gitu indah pokoknya mah. Bisa wae si Amu. Kenalan teh neng? Namanya Nisa. Nisa. Oh Nisa, Rudi. Soalnya kakarak ningali neng di dieu. Nuhun. Oh, Terus pindahan pindahan ti mana neng? di Bogor. Oh, di Bogor. Tangkorak si Rudi itu mah tuh. Mah di dinya milaan aing deui. Milaan aing budak teh. Tangkorak sia karena di dia. Setim tinggalkeun ka. Karena nama jam istirahat, Mang. Salah ieu tah, jam istirahat meureun jam 12. Engke gaeng baik deui atuh. Awe herang atuh kan. Oh, Mang tos di mana neangan si Acul lain tadi teh. Minta kapan wi? Mana eta teh menang manggil aing teh heula di dinya tah. Saha? Awe ieu? Heeh. Ya Allah, atuh kan Ya aing mah kati belikeun es. Aing datang ka dieu. Bener, Reng? Sia. oh, teh mali es. Mana yang nadah nu hayang? Oh, atuh. Hari urang mah teu nyalip, Mang. Urang mah urang Nyalip. emang Rosi sulap salib. Pegawaian heula tuh bereskeun. Nanti kan jam istirahat jam 12 Mang ke urang balik deui. Yang geus debat wae mah mending yang cacul we yuk. Si Acul teh angan di mana? Iya we di dieu. Ge gampang sukan deui. Aya kan ning. Yang cacul mah kat. Atuh hayu keudeng atuh. Ieu diantar ke heula mau tanya heula. Neng mau dianterin enggak pulang? Enggak. Oh, teu kudu. Ya. Oh, nyangka satu mun teu kudu mah. Wih tiranya. Ieu jeung Mang Berong ieu ngadat wae ieu. Ampun. Sia atuh mah Tapi sekarang kapan gedenya Neng ya? Ayo mangga Neng. Ayo. karek ka dieu an. Kuburan deh. Aya ke mongkorong kunana tadi yuk. Mereka yun. Kuburan. Mana ding tangkap si pacu tadi aing Mang Berong. Kapan itu saya tuh? Ento aing kurang kuriling, kamang benrong, kamang eta areuh. Orangnya tadi pasti tim orang geus lumayan menang obat tadi kan baju heula urang. Boba suka. Kan bikin mas, balik. Oke, siap. Berarti tolong panggil. Cacul ya. Oh. Mana budak?
kemana-mana sia. Hei, kemana wae sia nyangan sia. Pak. Kita jadah-jadah oge pan anak aing meureun. Atuh meureun urang disebor ke bab orang pesare. Meureun ieu salat acan sia. Ngangkat lengan hungkul. Astagfirullah. Mandi tuh. Mandi. Nah, orang. Nah, Orang balik ya, masih lompat. Wah, ya gitu. Beres, yang punya nungguan di mana? Oh, serius. itu tempo bersih. Jangan saya itu tuh. Yuk, Orang balik ya. Jom. Salam. Awas sih gitu. Gawean boy. Gawean. Mana siang jangan siang lagi tadi. Dia Tadi urang di mana? aing naik tidak ke siang. Atau yang sendiri. Tadi kalau ya sudah mau sini pesan tempat berapa bosnya siapa tadi masuk daing naon Di mau. gitu yuk lah yuk belobaan yuk aing kan kawer si Rudi ya Kunaon emang? di hati aing pepet kawewe Kudu bisa mah ulah lah. ulah iya masalah aing teh heula main mimulaan aing kalau aing mah gitu heula Kota kotor, kejar pun budak tuh balen narwa. di kaulian ku aing Ayat mah. tapi teh ayeuna engke mun geus beres ka kuliah terus maka teh yuk itu samping gua tuh Rek enak. ayeuna isukan teh Atuh ya. Siapa tuh mah guru kontrol tuh itu gawean ku sia ayo puteranya gawean arek ulang gawean guru Rod, nanti ya ngomongnya. Hanya balik sama. Ngomong sih ya. Cal. Aceng. Ayo nih tuh, weh. Aduh. Aduh. udah murah ki urang Weh. acing ayo